Bismillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa, mitra kaum danguan mulia. Sampurasun wargi-wargi sadaya, waluya dongeng Sunda. Puji syukur orang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Agung, Pangeran Numur Beng Alam anu maha musik melikeun urang sadaya nu hirup kumelendang di alam pawayangan. Rehna dina larasan ayeuna Kang Gilang tiasan pangandai kasugri pamiarsa nu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng anu kajomantarakeun di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Oge anu kapidangkeun ti radio Kamemet kasugri sadayana. Kang Gilang yang haturkeun nuhun ka para wargi sadayana anu parantos subscribe di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Kang Gilang oge bade ngemutan anu teu acan diaktifkeun notifikasi atau napi tanda loncengna mangga diaktifkeun supados henteu kakantun cariyos anu salajengna. Tong hilap sabadang-dangukeun pedaran ieu dongeng, di like, di share, atau napi dibagikeun di medsos kasugri sadayana. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, dina larasan ayeuna Kang Gilang baris medar hiji cariyos anu naskahna ditulis ku Surya Pringga. Dupi cariyos anu baris dipedar ku Kang Gilang dina judul Peurah Ladang Kapeuri. Peurah Ladang Kapeuri. Peurah Ladang Kapeuri biasana Surya Pringga. Mudah-mudahan tiasa janten pangbeberah manah oge panglikur kalbu kanggo sadayana anu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng. Mangga urang sami-sami bandungan, urang sami-sami pedar hiji cariyos biasana Surya Pringga dina judul Peurah Ladang Kapeuri. Peurah Ladang Kapeuri. Urang tinggalkeun kaayaan Mang Ibro nu kiwari keur balueng nandangan Bang Baluh jeung kabingung nu pohara gedena. Nitena nasib diri bagja awak nu tumibak ka manehna ku ayana boga minantu nu berat beunghar ku ladang munjung ka siluman. Keun urang teunden di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa balik samper deui. Urang kocapkeun Mardi nu kiwari menang kadudukan anyar di tempat gawena. Mardi nu tadina jadi pagawe lapangan kiwari dipindah tugaskeun ka bagian kantor. Sapopoe Mardi ngan ulu kutek jeung keyboard bari mencrong layar monitor. Enya Mardi kiwari dipercaya ku Bang Asop pikeun nanggung jawab laporan keuangan jeung ngurus database kaluar asupna barang di toko spare part mobil jeung motor bogana Bang Asop. Pagawean Mardi nu baheula ngatik tanaga kiwari mah meres otak jeung pikiran.
bubuhan jalma nu apik inggis ku bisi rempan kusugan. Mardi mindeng gawe ngalembur sabab keuangan pausahaan kiwari ditanggung jawab ku manehna. Tapi keur ngupahan kacape Mardi nu diwuwuh tanggung jawab gede kudu nunganana. Kiwari aya seorang wanuja anu teu oleh maturan jalan kahirupanana. Irma anu sasatna jadi panyarandean hatena teu oleh jadi jimat pangrepe hate dina mangsa reureuh tina kacape. Sanajan sacara ikrar Mardi jeung Irma teh can aya kecap jadian, tapi lilaku lila maranehna beuki wanoh jeung beuki geugeut. Sabenerna nu duaan teh boga rasa nu sarua, ngan saurang oge can aya nu balaka. Ari Irma mah ngaranna ge awewe teu payus mun entag-entangan ngedalkeun rasa ti heula. Salila ieu Irma ukur bisa ngadagoan Mardi kedal ucap nagerakeun rasa cintana, tapi lain deui Mardi najan cinta geus ngagalura dina dadana, najan tresna geus sumarambah dina bayahna tapi keukeuh manehna can wani ngedalkeun. Ari nu jadi marga lantaranana taya lian, Mardi ngarasa leutik hate dumeh manehna mah saurang duda nu asalna ti kampung Baulisung anu sepi tina pangarti suda tina pangabisa bujeng hingga ilmu agama adalah ilmu umum ge ngan sakieu buktina bubuhan ngan saukur lulusan SLTA. Komo ilmu agama mah kapan teu ngalaman ngaji anu bener, kungsi oge ngalaman masantren kapan ngan 2 bulan estu teu nyukupan kana kabutuh kahirupan religiusna. Sedengkeun ari Irma kapan lulusan paguron luhur nu kiwari geus nyandang titel sarjana, malah nu diulik sapopoena ge estu ilmu pengetahuan wungkul bubuhan ngaranna ge guru. Inggis ku bisi rempan kusugan sieun Irma teu boga rasa nu sarua, antukna manehna ditampik sapajodogan. Sok sanajan surat katresna dina rengkak Irma geus kagambar, tapi keukeuh hatena masih keneh was-was. Wanci geus ninggang kana mangsa pecat sawat gasugri, Mardi masih sibuk keneh nga-input data papahare gawe jeung pada baturna. Pegaweun manehna masih keneh numpuk dina mejana. Ponnya kitu deui baturan nu sejen keur papuket jeung pagawean sewang-sewangan. "Hei, tong goy teuing dulur. Tuh tempo di luar saha?" ceuk Pareja salah seorang senior di tempat gawe Mardi nu umurna geus kawirang kolot. Rikat Mardi ngalieur nuturkeun tutunjukna Pareja. "Breh katempo dina jandela kaca saurang wanoja markirkeun motor hareupeun kantor. Jurut turun tuluy ngoloyong ka jero rohangan. Mardi ukur nyerengeh nempo nu anyar datang. "Wilujeng siang teh, teras we kalebat tuh Amardina tos ngantosan," ceuk resepsionis ngagonjak Irma nu geus apal rek manggihan Mardi. "Ah, teteh masuk tiasaan wae," tembal Irma semono era. Irma nu geus wawuh ka batur sakantor Mardi geus teu asa-asa deui. Ngahaja Irma datang wayah kitu sabab nyaho geus mangsana jam istirahat, ceuk Irma bari teu woleh imut barang anjog ka hareupeun meja Mardi. "Waalaikumsalam. Mulih ti mana, Neng?" "Wangsul ti sakola, ah." Tembalna bari ngasongkeun karesek nu eusian dus leutik sagede dus martabak aya kana 3 tumpukna. "Naon ieu teh, Neng?" Tembal Mardi bari nampanan karesek nu diasongkeun ku Irma. "Hatur lumayan ah. Abdi nuju nyobian ngadamel batagor manawi kaanggo." "Kaanggo we. Ari kanging bebene mah, Neng. Sok lain daripada yang lain lah." Pareja milu mairan nu kabeneran mejana gejereun Mardi. Mardi jeung Irma ukur ting sarengeh digonjak itu teh. "Ah, abdi permiosnya kalarasan masih aya bujengeun." "Atuh,
Mardi teu kabat nyarita sabab geus kapotong ku Pareja. Atuh enggal-enggalan teuing Neneng. Awatos ka si Aana tuang nyalira. Kapan sareng bapak? Oh, jadi bapak ge kenging jatah ieu teh. Kenging atuh, Pak. Siap atuh, siap. Pareja nyeleukeut bari leungeun nama angger papuket jeung tumpukan kertas nu aya di hareupeunana. Marangga kasadayana assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saur manuk di jero rohangan. Irma ngoloyong keluar diantir ku Mardi nepi ka buruan kantor. Mohon mama nabihan sae. Abdi bade nyobian bisnis batagor delivery order Kang. Alit-alitan lah. Kanggo wilayah Bandung Cimahi marihan nampi pesanan partai alit sareng ageng. Bidoana mudah-mudahan lancar. Amin. Cing sukses Neneng. Kayak mentosan malah kanggo promosina. Jantan ngarepotkeun atuh. Is. Moal da atuh teu kedah nyalesan di lapangan ieu. Paling via medsos. Tembalna bangun yakin. Hatur nuhun asat acana. Kayak aya bonusna malah. Kanggo AA insyaallah. Bade ngabonusan naon ka AA? Aya we lah pokona mah. Teh kedah ku sesah ngabonusan ka mah Neng. Gini. Cekap we nu ngicalna nu janten bonusna. Cek Mardi bari nyeleukeut. AA gombal. Geus atuh panuju usum. Sugan we nu digombalan teh karesaeun. Nya karesa atuh, bujang-bujang digombal, digembol ge sia. Irma sarwana. Abdi mangsul heula nya cek Irma sanggeus nyetater motor. Mangga Neng wilujeng, hati-hatinya. Mohon geuleuyeung Irma keluar tina parkiran motor. Memeh kebat lumampah Irma imut bari unggut, Mardi surti manehna ge malas unggut bari imut. Motor Irma asup ka jalan jajahan, pabaur jeung patali marga nu sejen. Diantep ku paneuteup Mardi. Salira estu wanoja solehah di papaesku kegelisan rupa jeung gelis hate. Sedengkeuna amah jalma borod nu sungguhku ilmu sudah pangabisa. Bujeng hingga nyaring ate ngimpi-ngimpi acan mun hayang laksanaan kanya asalira dina tali batin. Laki rabi timpah rasa rumah tangga. Kedah kumaha gelis nandangan ieu katresnan nu beuki lila beuki ngagalura. Gerentes Mardi bari neuteub seukeut ka Irma nu beuk nyelila beuki ngajauhan. Sanggeus waruga Irma ilang tina panempona koloyong manehna asup deui ka jero rohangan. Kasampak baturna nu sejen keur ngaderehkeun awak dina kursi tamu sabab geus ninggang dina mangsa istirahat. Nyeh Mardi imut. Kapan aya gayeun tuh? Cek Mardi anu keur nyaralse. Aduh teu wantun Kakang, eta mah jatah Kang Mardi. Cek Irpan babaturanana. Ari lain teh. Ieu buka. Cuang santap ku sadarea lah nya. Da moal erep kuring. Moal erep kuring mungkul mah. Cek Mardi bari nyodorkeun keresek pamere Irma. Siap ari tos aya titah parentah. Tilu ngagaduhan alpukah nama. Mengapa tidak lah? Geus lapar ye. Cek Irpan bari pakragamang muka keresek. Brak sadarea ting cara muhil ngadalahar batagor. Timimiti kemasan nepi ka pasakan estu matak puas nu ngadahar. Jigana Irma geus bener-bener niat muka usaha sanajan leuletikan. Nyaeta dagang batagor ngan ala modern da kemasan oge kawilang mewah. Menang nyeun manehna ieu tadi. Nya cenah mah tadi ditalek teh. Wah, mantap yeuh. Kamu beruntung lah, sob, dapat calon istri pintar masak. Mudah-mudahan jadi calon istri. Nah, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan pancan jadi bebene kare gebetan. Coba rindu kasep. Buru bedil bisi ku batur manten. Pareja oge milu mairan. Kalem Pak. Di bedil teh ayeuna mah bisi narik kawin, can boga waragadna. Wah, salah tuh hari gitu mah. Dicekok manten ku batur mah. Oh, ngapiran sia.
Tuh, soleh. Manehna ngan ukur hubungan via medsos jeung kopi darat di luar imah. Kitu oge jajarangan sabab katungkul ku kasibukan sewang-sewangan. Waktu nyerelek teu karasa ti poe ka poe, minggu ka minggu, bulan ka bulan. Katresna Mardi jeung Irma masih keneh ngambang can meunang tatapakan. Irma teu oleh nganti kejujuran Mardi, sedangkeun Mardi masih can boga kawani. Tapi lilaku lila Mardi leah, manehna teu kuat nandangan katesna nu pohara gedena. Nuju merit nyeuitan ati sumaleket na jero hate sumarambah minuhan bayah. Manehna nekat pikeun negerakeun eusi hatena nu tayalian rek mileulheungkeun Irma. Urusan ditarima tawah henteu ceuk pangrasana kumaha engke. Mardi geus siap nampa kaputusan Irma sanajan pait karasana. Red Mardi ngareret kana pesan WhatsApp ti Irma bade teras ka Majalaya. Muhun, ari Kang Mardi mulih ti mana ye? Biasa Kang, wangsul buru abdi mah. Ayeuna teh minangkan sampai uih teh. Muhun, di bali mana damal teh? Ari Padambelan mah di Cimahi Kang. Mung ieu kaleresan we nuju Ameng ka dieu. Syukur atuh Kang. Pepeji abdi mah teh masih kena ulu kutek sareng buku. Saya kena gitulah. Kuliah mana wi? Ajengan meureun ka dieu teh. Muhun. Mung meter mobil. Kang ajengan mah jalan ka Cibiru, abdi mah bade jajab heula wargi ka Majalaya ieu teh. Subhanallah. Santriah atuh Kang. Alhamdulillah. Kantos ngawasna teh di Tasik cenah saurna mah. Sing lungsur langsar banyak Kang. Moga-moga taya halangan naon-naon dugi ka waktosna. Amin amin amin. Ajam ngaminan doa sobatna. Srog supir nu tadi ka pasar Anjog ka hareupeun duaan. Kenging Mang, ajam miheula ananya. Aya yeuh, pokna bari nembongkeun kresek hideung. Ayolah, bisi buriteun. Mangga Kang Mardi punten bisanya. Sanes kirang sono yeuh, abdi ti payun sanes sebaktos urang sambung deui. Mangga Kang Ajam. Bade raha kad teh. Tilu sasui deui Kang. Nuhun ke nomor kontak nanya. Kang keku abdi di Japri lah. Mangga. Tembal Mardi bari tuluy ngadiktekeun nomor HP-na. Sanggeus pamitan deui mah ka Mardi, Ajam gura-giru asup ka jero mobil. Gileung mobil indit ninggalkeun Mardi. Kurulung sababaraha pesan asup. Mardi gura-giru muka HP-na. Hatena meh miharep bianu asup teh pesan ti Irma. Bray layar HP muka. Breh tetela nu asup teh bener pesan Irma. Mardi bangun bungah gancang muka WA. Waalaikumsalam A. Hapunten abdi nembe ngawaler. Wangsul aya acara di bumi. Muhun A. Abdi ge peryogi. Bade aya peryogi ka AA. Mung panginten enjing wae ayeuna mah nuju seueur tamu. Enjing urang pendak A. Cek Irma dina 3 pesan WA nu asup kana HP Mardi. Enjing A ka bumi atuh, tembal Mardi ngabales. Teh kenging A. Di luar wae, di mananya? Ngiringan ama. Makin raya biasa. Mohon mangga. Aya gurat kabungah kagambar dina paroman Mardi. Ngan sagedengan kabungah aya pananya gede tina hatena nu karasa Irma jiga nu beda. Tapi teu jadi pikiran manehna kebat lumampah ninggalkeun eta patempatan. Muru ka kosanana di Barungan ku pananya nu can aya pijawabeunana. Sang Surya mapag lambaran carita anyar dina kotret kahirupan manusia di alam pawenangan. Sorotna ngabagiakeun lengkahna mangsa nu pilih genti taya kendatna. Hayam pelung kongkorongok mepeuskeun simpena wanci nu keur mejeuhna haneut moyan.
Alam pakotaan geus disibukkeun ku kegiatan hambara hayatna nu balawiri muru pangabutuhna sewang-sewangan. Patali marga geus pabuis dieuyeban ku kendaraan gede jeung leutik nu lumaku bangun taya kacape. Liwirna angin maturan seorang wanoja nu keur candukul dina amparan jukut sintetis nu ngagelar di sakuliah palataran alun-alun kota Bandung. Panemponna manteng kaharep nitenan jalma-jalma nu keur arulin. Pebuhan poe Minggu katambah poe keur hade nu ulin nungtut jaljol ti unggal manaha. Para mana bangun nu alum jiga nu neundeun bang baluh nu kacida beratna. Pikiran kumalayang jauh ti warugana. Kakalayangan mapakan mega dipakieuh ku rongkahna angin geugana wiat. Lila-lila katempo cimata ngalalimbeng dina kongkolakna ngagambarkeun rehet hate nu kacida parnana. Kirining sora HP ngagareuwahkeun lamunanana geap dicokot bari buru-buru nyusutan cimata. Halo di bagaimana? Cek eta wanoja nu taya lian Irma bari luak lieu jiga nu aya di teangan. Balik kidul. Neng di mana? Tembal Mardi seberangan telepon. Red Irma kalebah kidul. Breh katempo Mardi keur luak lieu. Nengok ke kanan hei. Irma ngulang-ngulang. Oh, cek Mardi bari nutup telepon. Mardi ngalengkah muru ka Irma teuing kunaon. Irma ngadak-ngadak tegibur hate ratuk tutunggulan. Rasaan asa ting sareblak padahal panggih jeung Mardi teh lain sakali dua kali. Tapi papanggih nu ayeuna karasa beda jeung nu tinu biasa. Gok Mardi angsrog nyeh imut Irma males imut tapi keukeuh katugenah hatena teu bisa disumputkeun. Kunaon neng? Nuju teu damang? Tanya Mardi semenuh heran. Henteu Irma neuteub tetep maksakeun imut najan maur. Supados rada nyalse, urang di ditu yuk ngobrolna bari ngaleueut. Cek Mardi nunjuk ka lebah bangku nu aya kiduleun masjid. Irma teu nembalan manehna ukur unggeuh. Nu duaan kebat nyalengkah ka tempat anu dituju, lempang rarendengan bari tayang nu nyarita. Dua anana jongjon karena kasalempang sewang-sewangan. Anjog kan dituju Mardi pesen inuman tuluy dua anana gak na kursi. Kamana wae atuh neng teh? Alamani hariwang. Teu aya arina naon mah manawi? Cek Mardi muka carita. Teu aya naon. Aku mah damang. Tembal Irma teu oleh imut. Alhamdulillah aya hibar. Sawangsulna kumaha salira? Alhamdulillah pangestu Saurna aya dugikeun perkawis naon manawi? Mah gampil, neng we heula. Mangga aya dugikeun naon ka Tembal Mardi malik nanya. Lang Irma ngahuleng bangun nu antep Irma teu tuluy nembal sabab pemikirna keur pinuh ku kabingung. Bingung teu manggih tungtung susah manah nu taya papadana. Rek kumaha ngedalkeun eusi hatena sabab berat ku itu berat ku ieu. Nya salila Irma taya kabar nasi horeng si mana horeng. Manehna tas aya babadamian anu tangtu jeung kulawargana. Ras ngolebat dina pikiranana basa bapana nanya tineng ka manehna. Dihitung ku bapa umur hidup teh geus sawawa. Nya cindekna mah geus eunceup mun rumah tangga teh. Ilaharna kolot kanu jadi anak nu keur sumedeng mangkak rumaja. Bapa rek nanya tineng kanu jadi anak.
Sugan jeung sugan hidup boga hahadean. Nya maksud Bapak teh hidup geus boga bebereuh anu geus maneuh. Anu saluyu jeung rasa jeung perasaan hidup sorangan atawa acan. Cik, Bapak yang ngadenge. Mun nya geus boga atuh kali-kali mah aja ka dieu Bapak yang panggih. Kitu pok-pokanana pamustaqim bapana Irma waktu Irma teh tuluy nembal. Angguran manehna kalah ngahulang ngaraga menang jiga anu bingung. Ari anu jadi marga lantaran pangna Irma kalah ngahulang dumeh manehna kiwari keur ngadodoho ngadadago hiji lalaki anu geus ngagaterkeun katresna nu nyangkrung dina hatena. Eta lalaki teh ngabejer beaskeun isi hatena. Kasugri pamiarsa, waktosna rupina tetos teu nyekapan. Urang tekapkeun dugi ka dieu heula padaran acara dongeng anu kapidangkeun di radio Kamemit Kasugri sadayana oge di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun anu parantos manco, oge hatur nuhun anu parantos subscribe tong hilap, anu teu acan mangga diaktifkeun tanda notifikasi loncengna supados henteu kakantun carios anu salajengna. Oge tong hilap di like, di komen, sareng di share atau lebih dibagikan di medsos Kasugri sadayana. Urang tepang dangu de enjing dina waktos sareng galurano sami. Kang Gilang pamit. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.